juga si ada oh si teh no yang si Eus teh ya. Wah paling jalan si ada awas ya. Ada jalan paling. Dai, Nah apa? apa sedang ngapa normal sih teh? Si percaya aing mah. Aslina orang mah paranormal. Cik lamun paranormal pangnerawangkeun urang. Teu percaya sih eta aing. Ya, nya. Ngaran maneh teh ada ya. Oh benar. Maneh teh pokok kasih euis nya. Oh benar. Terus maneh teh dihianatan ku si Tatang. Oh. Eta apalan geuningan Ya udah yang apa normal terus ya teh. Terus maneh teh jajar maca kasih asbernya. Oh benar. Oh, aduh. Aing teh ya orang mah maneh nya hayang kasih euis. Hayang atuh. Hayang ditarima mu. Hayang yang pisan. Tapi syaratna maneh daek teh. Naik atuh. Asli ya. Asli. Lah, maneh peureum. Peureum. Orang doaan mah teh masih supaya ditarima kasih euis. Oh. Urang main dak dibere jimat dina buuk. Oh. Oh, kade Malik. Oh, peureum. Oh. Peureum. Tungkul maneh tungkul. Cuh. Geus. Maneh ayeuna bakal ditarima kasih euis. Benar. Tengah waduh. Entah atuh. Tapi asal teh deui ya. Kumaha? Maneh buka duit tuh 10.000. Boga atuh. Sok pujilkeun. Keur naon? Kan kete eta duit teh bikin kasih euis pake meuli dahareun jangka mere kasih euis. Oh. Hah? Kayak mana bakal ditarima? Siap. Sok tadi duit mana? Buru atuh lila. Oh. 10.000 nya. 10. Ya duit kurang lebih doaan heula. Oh. Dek kumaneh beukeun ka dahareun, heuh? Oh. Yang bikin kasih euis. Siap. Bakal ditarima maneh. Benar. Asli urang mah tengah bohong atuh. Sok eta maneh peureum heuh. Sok. Oke, geus hitungan 5 detik heuh. Heeh. Maneh beunta. Siap. Ya, 5 detik heuh. Oh. Sok. Beunta heula atuh beunta. Sok, tepos 10.000 heuh. 10.000 ya. Heeh. Hiji, 2, 3 maneh peureum. Tangkurak nipu. Abi boga gosip naon? Apal teh si A Tatang pas jeung si A Aday. Wah rame teh. Ari Nur sidika rame karunya. BWA da geus gararede. Emang gara-gara naon teh? Si Nur mah pedal ngarebutkeun teh euis. Hebatnya Randa diparebutkeun, mun abi nu diparebutkeun teh. Ieu mah maneh teh Nur leutik keneh SDG can tamat. Tesangka aing mah tang maneh ngayana ti urang. Boro tadi namun jadi mah aing jeung si euis teh. Arep nanggap pencak silat, singa depo, kuda renggong, debus. Haiteun kieu. Teu nyangka boga babaturan teh. Kuduna silih dukung jeung babaturan teh lain silih tikung. Da butuh malain ka saha deui gini. Bade naon deui? Nya teh Abi bade nyumpkeun hapunten ka teteh selama kenal sareng Abi. Abi suka bohongan teteh wae. Kesangka teh saruna jeung si Asber loba ngabohong.
Nya abi terpaksa teh ngabohong teh demi teteh. Abi mah teresep ka jam itu ka ngabohong teh. Ya kemarin mah terpaksa we teh ngabohong teh. Itu cerita rin. Lamun teh bohong bakal diterima. Tuh. Ari kamari teh pernah gaduh perasaan ka abi? Sama pernah aya perasaan. Kan saprak apa ngabohong jadi we. Ini. Abi berarti kaduhnya ngabohong ka teteh. Nya tuh nah buat ngabohong. Abi mah teresep ka jam tukang bohong. Nyoyos teh ayeuna mah teh terlanjur. Abi mah nyukeun hapunten we ka teteh. Abi tos ngabohongan wae. Terus cang dibahas. Oh nya, ada surat hati si adanya. Nya teh teh si Aday. Nah kumaha kitu teh? Nya kan surat hati si Aday, tapi nah tulisan Atatang. Nya kan si Aday mah teu tiasa nulis jeung maca teh, jadi kesempatan we ke abi supaya abi bisa deketin teteh. Nah tuh, si Adana tuh nyaris langsung ke Abi. Ini si Aday mah isinan germina. Kahayang gede, kawani teu aya ka istri mah. Mending kena kasih Aday nya tuh bisa maca jeung nulis, tapi tuh gede bohong. Teh geuning kamari teteh nyarios narima abi. Punten ya, sabar mah kamari Abi teh mamana si Asper. Kenaon mah? Antar jajan baso. Masuk di mana saya? Iya. Itu pangalengan. Snutup. Nutup acan. Snutup seburin itu ayo nama anjing deui we. Oh, ada yang ayeuna. Snutup mah. Yang ayeuna pokona mah. Itu kira aya kene atuh. Oh, yang ayeuna. Udah yang ayeuna isuk we atuh. Ayeuna aya nang teu ngaranna awak ya. Ku anggar mana mah alasan wae mau diajak ke urang. Alasan naon mah? Ini kayak hayeukeun nyari awak ieu teh. Nyari awak ku naon, cari siksa ku urang ge. Kapan kamari geus nyebor kacang mama? Cang di mana? Apa geus dijual si Acang? Kapan menak deui aya kamari? Anggar mana mah melak teh kacang deui we. Naon deui eta mah? Das dia kesepna kacang. Yang geus 1.000 nganter mah, rek kana ojek urang mah. Selamat nih. Untung terjadi nanti. Ayo stick deh. Neng, itu ya bicara usut. Bicara senaon nih? Tapi neng ulah ngamaknya. Nah naon nih? Tapi omatnya ulah ngamak ke bibi. Nya naon? Jadi penasaran. Kamari teh si Atatang nembak bibi. Naon? Nya si Atatang teh nembak ka bibi. Kumaha bi ditarima teu? Henteu neng teu ditampi. Nah habi teu ditampi. Nah habi teu ditampi. Henteu neng kahijina si Atatang gede bohong. Kaduana pira kewe begini ku neng. Si we bibi kehalangan ku neng. Ari bibi bogoh mah sok we tampi. Henteu neng, da bibi mah teu bogoh. Oh nya atuh ari kitu mah. Nya neng, bibi bari ngintip surat ka si Aday yos. Sok atuh di mana? Surat naon bi? Jadi kieu neng, kan pas eta teh si Atatang ngirim surat. Surat eta teh si Aday jang ka bibi. Tapi ku si Atatang geus sabotase. Jadi ayeuna bibi bade ngabales suratna ka si Aday. Sangkanya si Atatang gede bohong. Nya neng, bibi ge sami teu nyangka. Tadina neng bogoh ka si Atatang, tapi ari apal kitu mah bedo we. Mending ka si Adaynya. Nya gitu bisa maca, teu bisa nulis, tapi teu gede bohong ku si Atatang, ku si Asber. Nya bi. Aya si Neng deketan gitu. Jeung si Lisung semua aya harapan deui. Coba deketan. Neng, balik ke mana? Kemana we mani tanya teuing? Nya naros itu Neng. Neng bade naros. Naros naon?
Nya leres gitu anu saur si Adaya teh. Neng nitip salam ka abi. Nya kamar lima ayeuna mah henteu. Har. Nah, kemarin nitip salam ayeuna henteu. Mung teuing aa mah gede bohong. Gede bohong naon ari Neng abi mah tara ngabohong. Gening kamari si Aday ngirim bakso di aku ku Atatang. Nah, Neng apal ti mana? Neng tos apal sagalana. Maksudna Neng? Neng mak si beeusnya. Nah, Neng apa? Kasih beeus curhat ka Neng sagalana. Wah, maknya Neng. Curhatan wae itu. Neng maknya kasih beeus, tapi tadi diterima. Matakna tong gede bohong. Terus Neng pada heula. Kehel teh. Jeung si Uis teh jadi. Puguh ning jeung si Neng mah mungeun ayeuna mah. Fokus aing ayeuna mah kan urang sokan mending lah. Kalau tadi sekolah tuh, sekolah dah abi mah gentong. Nah, atuh tadi geuning teu panggih. Ya moal panggih atuh da ku guru dipisahkeun. Habet dipisahkeun. Da guruna nyaahun ka abi mah. Nyaahun kumaha? Batur mah diajar di kelas abi mah dititah cicing we hareupeun kelas. Atuh eta mah hayu nyaahun lala atuh eta mah disetrap. Alah, jika si Aday kabeneran minta hampura teh urang teh. Jika si Tatang sudi aing panggijing jelema kieu. Dai ka mana Dai? Dai, Naon sia? ka mana Dai? Kemana we? Kumaha aing lir urusan sia? Urang mah rek minta hampura Dai ka maneh. Urang ngaku salah. Eueuh hampura jeung maneh mah. Piraku Dai urang mau dihampura ku maneh. Sakitu urang jeung maneh teh kenal ti orok beureum. Kecewa aing mah ka maneh nyiap teh kenca. Maneh ngewa-ngewa kunaon ka urang teh? Ijid-ijid kunaon? Rika tega maneh euy kieu ka urang. Heuh Dai hampura. Urang kapoekan euy ku Nyiranda. Kurang kumaha bager urang ka maneh euy. Hayang udud hayang kopi dipanganjukeun ku urang. Tapi kieu maneh mulang naon maneh ka urang? Heuh hampura atuh Dai. Aslina urang moal sekali-kali deui ka maneh euy. Kecewa aing mah. Aing kieu carana mah ngajak kieu jeung aing. Elah Dai, urang teh rek minta hampura lain rek ngajak kelut. Sok tong loba ngomong. Dai. Pura Dai, mau sekali-kali dia udah mau moal. Kareke eurek dibere jurus kalakai murag maneh geus ngajungkir ti heula. Sugan teh maneh Dai teu bisa silat euy. Menya Arjuna teh bisa silat tempo tah. Heuh hampura tuh mau sekali-kali urang hampura. Nya ge aing jelema bodoh. Hampura Dai, kamari teh maneh salah paham da urang jeung si Iis teh can jadian. Waduh sia mah tang da aing ge boga jejewir, boga mata. Aslina Dai urang mah can jadian jeung si Iis mah. Teu percaya mah yuk, tanyakeun ka si Iisna. Emang aing teh budak leutik bisa dibobodo? Kamari aing ngadaengnya maneh ditarima ku si Iis. Udah ngeula maneh, pajarkeun disiksa ku urang. Kamari teh urang can jadian jeung si Iis teh. Nah sia yang jadian nyebutkeun acan. Lain acan, teu jadian gitu. Wadul sia mah. Aslina Dai, urang mah teu ditarima ku si Iis teh. Peda si Iis ngomong kitu so teh. Mamana si Asper. Waduh sia mah. Bener urang mah.
Palingnya sia mah ngabubungah aing. Bener dai, teu percaya mah keur ceri munding. Culi sia palingnya. Sok ah tong loba ngomong. Sok naon atuh dai urang mesin ka maneh. Itu si Eus. Mana? Nah, hanya seberapa waktu ngomong sorangan. Ngabuan jok deh. Ah, penasaran. Oh. Sengit kenangan yang euis bingung kumaha caranya sama Ceus daek ngadiukan jok ieu kana orang hese ada deketan Ceus kumaha caranya Palingan nggak diajak ku urang paribasa atau jok teh kotok mah ban bitu mah aku teh kenangan jeung euis ning geuningan jokna teh awas ya ku aing mah berkokok. aduh selengit mah kenangan cinta orang jeung euis gona yang selengit kumaha carananya iya aduh supaya jok sengit deui si euis supaya ditumpahkan deui ku si euis ya jok aduh bingung madekatan si euis kursi edoh apa leuwih Awas ya berkokok kumbah ku aing mah jokna. bau mah mahanya Kucing kadekeun lap. yang naon mah Kadekeun we. yang naon Langsung kadekeun. kan wae mah tong di kumah ku aya wae tapi di kumahna mah Cicing matang loba omong. geus ku aya di kumahna naha Cicing kumaha urang we. tara-tara ngubah motor nah apa perjamuan Urang ge geus apal ieu mah. Ieu teh jok kenangan jeung si euis nya. masuk saha mah saya macam pernah ngabonceng si euis Urang ge geus apal tah jok ieu teh kenangan jeung si euis. Palingan urang ngarek numpak ulah paribasa teh kotok mah. Ban bitu mah. susah atau bohong Lain cek saha, urang apal serangan. Kadang yang maneh biar ngomong. Wah euis mana sok suudon wae Nah, euis mana deui maneh teh? Nah, sebriji si euis teh. eta masih euis tukang jamu Geus anyar deui. aya naon pan aya masuk eta sok ngojek Teu iraha maneh ngojek. karek ya bare Sama anger geus sama dulu teh. Sokan. Oh, sekilo Chan. Di imam tadi di kilo 5 kilo. Sok cobaan, sabar aja. 10 kilo aja. 5 kilo ini tadi di imam gimana? Iya mah. Berangku 5 kilo berat kilo. Tuh ada 10 kiloan. Dak mah. Kalau mah jual ke batur. 5 kilo, iya mah. Aku udah bodoh ke kolot. Bener 5 kilo. Tuh. Jangan jual ke batur atuh. 10 kiloan. Ari emang 5 kilo iya tadi di imam teh. Itu kilo na mulai error. Dek nipu mah, temal nipu atuh. 10 kilo. 5 kilo. Tampok gasok cabak. 10 kiloan lah. Jika jual ke batur bisa itu mah. Masuk lah. Hargana sabaraha? Sebenarnya kilo na ini. 2.000. 2.000. Gimana rumah 4.000? 2.000 pasaran. Aduh. Dia betul lobak kaleng coba.
kumaha? Tong 2000 teuing atuh mah. Da pasaranan atuh 2000. Leuwihan atuh urang capek itu teh jauh. Ya mau abras ieu na. Rek mah. Udah jual ke batur. Oh sok atuh lah. Sabaraha? 2000 wae. Leuwihan atuh. Sabarahaan ieu teh? Ieu teh aya 5 kilo cek urang mah tadi teh sok. 10 kiloan. 10 kilo sok bae lah. Hargana sabaraha sok? 2000 kali 10 kilo sok. Sabaraha? 20.000. 40.000-an. 2 kali 10 ngomong 2.000 mah. 40.000. Kumaha? Jadi mah lo kok nggak bawa doka kolot? 2 kali 10 40.000. 20.000 mah. Hah? 20.000. 40.000-an. Rek mah. Bae man sok lah. Ayo, bayar ah. Hiji, 2, bos. 20.000 mang. Atuh 10 dikali 2 sabaraha? Pokok orang bodoh-bodoh teh. Cek mang tadi 40.000-an. Hitung 10 kali 2 sabaraha? 20.000. Ayo benar 20.000-an. Benar tak? Oh benar. Kita kudu pinter. Jadi wae. Jadi geus di dieu mah. Saya. Jika balik murid ah. Kayak di beberapa kolot teh. Anas atau we. 2.000 kali 10 kilo 40.000. Tapi kita nggak halusna lah. Rongsokan mah itu aya 5 kilo tapi dihitungna 10 kilo. Dasar. Nyaho aing teh bisa maca. Kadon ngirim surat. Nur, dia. Nur bisa maca teh? Biasa tuh. Iya, kang macakeun surat. Nah, tuh biasa maca. Nya henteu Nur matak nitagi. Kumaha cenah Nur? Ya, di keluaran kamu di ini. Lah, manya Nur. Wah, bener cek paranormal teh ya. Aya bahan ditarima teh. Buru-buru disalin. Nuh nya Nur. Ya, Akulah Arjuna yang mencari Randa. Ini Randa. Naik ke mana? Dekatan euy apel atuh. Bagus ditarima gitu. Sugan ya ge. Jadi atuh nangap daringong jeung lubus teh. Mudah-mudahan jadi atuh doakeun we atuh. Sok cing ditarima. Oh, orang ini telah tuh nya. Doakeun we. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ala Arjuna. Assalamualaikum. Leres surat itu euis. leres di abi. Sina naon suratnya? Dibaca aja. Atau tadi gunung. Oh, paling atuh. Ayo ngobrol di taman. Hayu. Teteh tas jadian sareng si Tatang. Henteu. Gening kamari abi ngadang teh tos jadian. Oh, kemarin mah mau sungguh si Asber. Oh. Si Adai kaet teh. Kenaonnya jeung si Euis teh. Wah inti teh lah. Aduh, itu si Saldai wani-wani yang rebut bebek orang, awas ya, Adai. Teh abi gaduh sesuatu Kang ya teteh. Naon, A?
Naon ieu teh? Dodol susu, oleh-oleh khas Pangalengan anu terkenal teh. Oh, keren. Karena teh jadi naonan ini. Iya noga susu. Sami produk TK. Kanggo abi ieu teh, Nya Kang teh. Sanes nyogok kan? Sanes satu, alma ikhlas dah. Bisi we mesin teh ditarima. Nya henteu atuh teh. Sok atuh raosan teh. Nyate. Tadi ku abi pamukakeun. Aduh si kehet pakai jongo dodol ngolok merenya si kehet deh. Enak teh. Enak, seneng abi ge. Alah nah itu juga si ada yang si Eis jika keur bobogohan intip Baru diterima teh. Aduh. Kunaon, Tuh kan nanti jadurnya ya. Kuna naon ira? Henteu. Teh naon eusi surat eta? Sugan teh terang. Nya teu acan mantak naroskeun. Nya tentang perasaan abi ke AA. Nya kumaha teh? Nya. Nya kumaha teh ditampi teh abi. Mudah-mudahan ya Allah ditolak si Allah. Kalau diterima sada yang nonton mudah-mudahan ditolak. Tang, kenal mana Tang? Oh, urang mah kenal si Adai. Jeung si Uis. Oh, mudah-mudahan ditolak si adanya. Heueuh, sugana ditolak, meh aya parebutkeun deui. Benar. Alah aya si borok koko. Puas sugana si ada jadian. Nya. Ku abi tampi. Laras teh? Nu laras teh? Nya leres. Aduh. Kel. Si Adai diterima ku si Uis Pupus sarapan urang mau kapi milik si Uis teh. Pupus sarapan pokoknya ieu mah milik si Adai si Uis mah. Haha, siap puas kehet yang rek ngangke puas ya teh jeduk. Puas si Eis na jadian. Wek. Bang. Panas tarima enak mah. Heueuh, aduh pupus harapan urang kana saja juga judul lagu aing Oh, wah eta anu diperebutkeun teh enak mah Dasar si Adai gede milik ya mah. bener si Adai mah gede milik bener jodoh mah mau kemana cek si Adai mah polohona Bisa maca bisa nulis tapi bener milik urang kehet. Dasar santai ya. gede milik si Adai kan. Ayo, memang balik lah. Balik, pikiran. Ayo. Nah, ninggalin nuker ieu Nah malundur. Percuma maju ge. dandana geus beunang. Puas ya wek. Ya. Guru tuh Adai. Action. Teh naon eusi surat itu? Action. Kunaon,
Tuh kan itu jadul nih. Kuna naon lira? Itu. Pasta ya tuh. Action. Neng. Dia bicara usun kan neng. Action. Neng. Dia bicara usun kan neng. Cara si naon bi? Tapi di ulang anaknya. Nya naon bi? Action. What? Action. Ya, asal mah pernah aya perasaan. An saprak ratu ari. Action. Mudah-mudahan ya Allah ditolak ku seueus ya Allah. Tong ditarima ya Allah. Kumaha aing ka maneh teh? Action. Sok-sok lah tong loba ngomong. Action. Nah, mau perjamuan. Minumnya malu. Action. Orangnya apa? Litajok teges. Action. Orang kayak geus apal tah jok ieu teh kenangan jeung si Eis. Paingan urang ngarek numpak ulah paribasa teh kotok mah. Ban bitu mah. Susah atau bohong. Ah, Action. Lain cek saha, bi urang apal maneh ngomong sadengi. Action. Nah, Eis mana deui maneh teh? Action. Angger sih mah geus ngawadul teh. Action. Teu iraha maneh ngojek. korek ya bare. Si mah angger geus ngawadul wae teh. Dasar tukang aduh nah tuh. Jodoh mau kemana? Harusnya aku yang di sana. Nya ahun. Atuh eta mah hayu nya ahun lala atuh eta mah disetrap. Sidik nya ahun batur mah. Kumaha? Sidik nya ahun batur mah titah diajar abi mah titah cicing. Action. Nah gara-gara naon hadeureun. Action. Nah gara-gara naon hadeureun. Action. Nur abi boga gosip anyar. Nah